Praktek kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan mahasiswanya sejumlah pihak. bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying untuk sebagai penyeimbang. Nami abdi Neneng, abdi murid anu ayeuna kelas 12 di SMA. Unggal enjing, abdi siap-siap angkat ka sakola. Teu hilap oge pamitan ka mamah. Mah, Neneng indit ka sakola nya Ya, mah. hati-hatinya, Neng. Mohon mah. Sakola teh sok ngabungahkeun abdi. Eta sababna abdi sumanget pisan diajar di sakola. Ngaranna Dela, nyaeta sobat abdi di kelas. Dela, kumaha damang? Alhamdulillah Neng, damang mulihna. Alhamdulillah Del. Neng, atos ngerjakan tugas kamari ta acan? Atos Del. Kabeh kabagjaan ieu robih nalika anjeunna sumping. Ngaranna Angel, anjeunna pamimpin geng di kelas ieu. Jeung 3 di antarana mangrupakeun anggota gengna. Ngaranna Kevin, Dela, jeung Kia. Aranjeunna teu eureun ngaganggu abdi di kelas. Maraneh ngeucan tugas kamari. Acan euy. Urang ge acan, kumaha lamun ditakasih culun? Ayolah urang ngita si Neneng, da urang ge encan. Hai culun, maneh ngeucan tugas kamari. Atos, Yeuh, pangerjakeun tugas urang. Neneng, tong dadaikanan ngerjakan tugas geng eta. Nya kumaha deui atuh? Hayang maraneh naon sih ngaganggu wae si Neneng? Naon maneh teresep? Nya teresep maneh wanina ka awewe. Neneng tekuna naon? Nya teu naon. Lamun sakali deui maraneh ngaganggu si Neneng, ku abi laporkeun ka guru BK. Maneh mah wanina ngancem.
Samaruk urang sieun ka maneh. Emang urang bakal sieun ka maneh? Tong ngimpi. Hayu ah indit. Hayu. Neneng teu kunaon? Nya abi teu kunaon. Nya Dela Ujang. Nya sami-sami kunaonnya geng eta sok ngaganggu wae maneh neng. Abi oge taterang. Tos we lah tong dibahas deui. Nya tos uih yuk. Hayu. Naon maneh? Iya akibatna maneh ngaganggu geng urang. Heh marane. Pak, Bu, tulung. Awas mun maneh ngalaporkeun ka guru. Ujang teu kunaon? Henteu Del, teu kunaon. Kunaon geulis? Teu kunaon mah. Sok carita ka mamah aya naon? Neneng dibully mah. Kunaon? Emang nyeun masalah? Henteu mah, neneng cicing, tapi anggur we neneng dibully. Meureun pedah neneng goreng, pendek, jadi neneng dibully. Geulis tong nyarios kitu. Neneng teh sae bager, jadi kudu percaya diri. Meureun ieu teh cobian keur neneng. Neneng kudu sabar. Tong jadi dendam. Nya mah. Neneng mah moal dendam. Sing sabarnya geulis. Nuhun nya mah, tos ngadangukeun curhatan neneng. Sami-sami neng. Ayeuna mah sok geura gentos acukna teras emam. Neng, abi ka WC heula nya. Teu nanaon kan sorangan di kelas? Teu nanaon, Del. Heh, bagi duit lah. Teu gaduh. Tong sok bohong lah. Tong pedit jadi jelema teh. Geus urang cokot we. Cenah eueuh duit. Iya aya, lumayan oge euy duit maneh. Beakeun we duitna. Geus ah, hayu urang ka kantin.
Si Neneng ka mananya? Heh, Ujang, manggihan si Neneng teu? Teu apal abi ge karek datang. Neneng, Neneng. Di mana maneh? Budak tehnya aku kulilingan wae. Neneng, kunaon? Abi teh capek, abi teh dibully wae. Abi teh can pernah ngaganggu maranehna. Tapi Neneng tong sampai ka kieu oge. Tos ulah ceuriknya aya abi di dieu. Bu, itu si Neneng dibully ku geng si Angel. Aya masalah naon emang? Cik geroan jang si Angel na sena ka ruang ibu. Muhun, Bu. Marane digeroan ditita ka ruang BK. Geh, hayu ah. Aya naon, Bu? Leres aya wartosna Angel teh ngabuli Neneng. Naon, Bu? Da sanes abi. Heh, Angel, tong sok ngabohong. Tos puguh geng Angel sok ngabuli si Neneng. Naon sih, Dela? Tos nah habet ribut. Neneng leres nu dicarioskeun ku Dela ka ibu teh. Mohon, Bu. Ayeuna bade kumaha Angel, Dina, Kayla, Kevin bade di DO atau napi ngadamel surat perjanjian. Ulah di DO atuh, Bu. Tas we Bu, ada muat surat perjanjian. Muhun, Bu. Iya Bu, hapunten. Hapunten abinya, Neneng. Nya ku abi tos dihapunten. Hapunten abi oge nya, Neneng. Hapunten abinya, Neneng. Hapunten abi oge nya Neneng. Kevin, hayu we lah urang ditah da urang ge acan. Angel, heh culun, mane geus can tugas kamu. Ujang, nya terasa mane wadina. Hayu we lah urang ditah da urang ge acan. Siang ngomong babi lagi.